Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aing mah kumaha sangkaan hamba aing ka aing. Tidinyalah pangkat urang, keyakinan urang, sangkaan urang ka Gusti Allah. Sakadar ngomong kos kitu gampang, praktek, wari praktek. Guys, tadi makhluk keluar-luarkeun. Guys, ayeuna dunia keluar-luarkeun. Aya nu bisa keneh tah kos kitu mah. Ngaluarkeun dunia di jero hate loba keneh tah nu bisa. Tayang. Mimitina mah lalagaan ka dituna jadi bebeneran. Ongkos bobogohan ka itu boga beneran. Ongkos main bola mimiti nonton, kedua tren, katilu jadi pemain beneran. Kitu kabeh ge. Mimiti kuari ang-angan heula aing minta ka Allah Gusti bere abdi ulah resep kada dunia. Aing dibere mualnya. Susah mualnya ang-angan kan. Ya, tas belangkeun wae. Gusti, bere abdi ulah resep kada dunia. Bere abdi ulah resep kana dunia. Mulai tek bae dibere teu hayang dagang. Tek dibere teu hayang tani. Dek dibere teu hayang segala anu urusanana urusan perduniaan. Dibere teu hayang heula tah. Cenah kula geus teu hayang. Bener ja? Bener ngawarung ge tutup. Emang atuh rugi bae teh awal. Tama lain teu hayang frustasi. Nah, dibere teh hayang mimiti kos kitu lah. Dagang dibere teh hayang, tani dibere teh hayang, segala dibere teh hayang. Kuari mulai geus silaturahmina geus teh hayang eusi dunia. Mun diondang geus teh hayang amplopna. Lurus, bersih. Hiji Allah, boga keyakinan Allah. Beda geus ngalengkah lagi. Allah hiji. Loba nu bisa teh makos kitu. Guari manusia makhluk picenan. Sebab dunia mah makin diabaikan makin datang. Makhluk makin diabaikan makin datang. Dicoba ku Gusti Allah, sia bener ieu teh embung kana dunia. Sia bener sia teh embung kana dunia. Mimiti dagang embung, tani embung, segala rupa embung. Dat. Dicoba ku Allah melalui pamere-pamere goyang henteu. Edeg henteu sia. Ayo sia. Ayo, bener henteu. Guys, setahun 2 tahun bisa ternyata. Kaganggu ku dunia. Dunia pakai lalagaan, kos kaleci be, kotrek kaditu. Hah, bangun pondok. Nah, bangun majelis. Nah, makin miskin. Nah, pakai lalagaan ngaranna. Guys, wari, nah makhluk itu kayak ini, didatangkan. Timimiti jelema leutik datang ke jelema gede. Timimiti rakyat datang ke pejabat. Timimiti nu susah datang ka nu sugih. Unikna timimiti nu sehat datang ka nu edan didatangkeun ku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri. Riwayatkeun isun saking Ki Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu sallallahu anhu saking Abi Sa'id al-Khudri. Wala ngucap ya Abi Sa'id al-Khudri ngucap ing lafal ja'at Zainabu. Teka sapa nyi Siti Zainab. Imra'atu Ibni Mas'udin. Dadi bojo wadone Ibni Mas'ud. Faqalat baga ngucap ya Zainab ya Rasulullah Kangjeng Rasulullah. Innaka amarta al-yauma bisadaqati. Ing satuhune Tuhan iku marentah Tuhan ing dalem dina iki kalawan sedekah. Gusti ayeuna nitah sedekah. Wakana indi huliyun li lan ana ikut tetep ing dalam sanding isun apa papaes kang tetep kade insun abdi gaduh kongkorong gelang nu abdi
Paradtu an atasaddaqa bihi maka garepakeun ingsun nyata gawe sedekah ingsun bihi kalawan huli. Abdi rek sedekah ku eta papaes sakumaha parentah Tuan. Hayang sorga. Ngeunaheun ngadenge para sahabat mah haju narurut. Di urang mah tita sedekah teh marah. Malah mah sok kitu sakene. Batur ka aing sedekah mah lain aing ka batur. Jadi ngadalil deui mantak hirupna sakikituna bae. Babaturan teh jeung jurig bae. Kuntianak bae. Bae batur solihin. Aya ngaran solihin. Faz'ama Ibnu Mas'ud maka ngaku sapake Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqu man atasaddaqu bihi alaihi. Satuhune ya Ibnu Mas'ud lan anak ke Ibnu Mas'ud iku leuwih hake wong kang gawe sedekah ingsun bihi kalawan man alaihim ing atase Ibnu Mas'ud lan walad. Ai salaki abdi Ibnu Mas'ud bantama salaki ge salaki nu kadua anyar susah. Cek salaki abdi yakni Ibnu Mas'ud ya cek manehanana nyana jeung anakna leuwih hakna jelema nu kuring nyodakohan ka eta jelema terhadap anjeunna jeung anakna. Jadi cek salaki ka kaula enab gitu kan ka pamajikan urang. Sebenarnya mah sedekah mah ulah kudu kata tangga atuh mendingan ka kaula jeung anak kula tah eta bae leuwih hak sebenarnya mah kadengkeun kan salaki eta je isi bener apa henteu sih masa sedekah ka salaki bener apa henteu sedekah ka salaki jaya ge Kangjeng Nabi mah ditake ka batur. Lah maning nanyakeun we ka Kangjeng Nabi tuh di zaman Kangjeng mah kan naros ka Kangjeng. Di zaman tabiin sahabat naros ka sahabat. Zaman sahabat zaman tabiin naros ka tabiin. Wari lamun nanya ka Haji Pendi wah moal selesai urusanan. Misalnya anu kitu Haji emang bener ieu sedekah ka salaki. Je cek jalan ke heula gitu. Faqala Nabi maka ngucap sapa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah Ibnu Mas'udin bener sapake Ibnu Mas'ud. Nah, atuh bener Ibnu Mas'ud da sedekah mah meningkat salaki jeung ka anak. Sebab zaujuki wa waladuki ahkumat tasaddaqti bihi alaihim. Utawi salaki sira wadon jatane Ibnu Mas'ud lan anak sira wadon. Iku leuwih hake wong kang gawe sedekah sira wadon bihi kalawan eman ingat se zaujuki waladuk. Bener salaki maneh Ibnu Mas'ud, anak maneh ta anak-anak Ibnu Mas'ud leuwih hak disedekahan terhadap nulian sebab salaki maneh kan susah. Tah lamun urang kawin ka awewe nu sugih aju pamajikan urang teh deuk sedekah ulah jauh-jauh ka salaki bae. Ngeunaheun nya disedekahannya numpakan. Aduh, tuh seuri wae anu kitu bae seuri. Heran aing mah. Hayang ngeunahna doang. Rahul Bukhari geus gariwayatkeun dua hadits sapa Imam Bukhari. Masyaallah karim. Al-manal ijmali utai kilaiki kumanda ka masa ijmal as-sadaqatu 'alal aqrabi afdalu min as-sadaqati 'alal ba'id. Utawi sedekah ingat tase kang leuwih parek iku leuwih utama tinimbang saking sedekah ingat tase wong kang adoh. Sedekah ka para karabat nu deukeut leuwih utama tibatan sedekah ka jauh. Memeh ka batur atuh dulur heula. Zalika utai mangkono sedekah alal aqrab afdalu iku li ana kana satuna sedekatu wa sedekatu silaturahmi. Sedekatun wa silaturahmi. Yaiku sedekah lan nepungakeun sanakraket maan hale bareng. Gantaran sedekah ka dulur mah nya sedekah nya nyambungkeun rahmi. Ai urang mah pan ai ka batur ngajek direk bae ai ka dulur waduh nginjem ge teu mere. Eta teh aneh eta.
kurang neangan di Cikupa kos gitu tipe nah terus disempatan gitu di Pondok gitu Cilongok doang no mantep aja. Masya Allah. Walihadalan karena iki sadaqatun wasilaturahmin haddha syari'ul hakim ngagegere sa syari'ul hakim ala taqdimil aqarib ingat seandainya pirang-pirang karabat pitasadduqi ing dalam gawe sedekah alal ajadibi ingat teh pirang-pirang wong lian kulantaran memang aya sedekah jeung silaturahmi maka syari ngagegere nitahan sedekah ka para karabat geus urang lamun boga sedekah keuneun eta bae heula ka adik-adik mamang ua-ua eta heula karak kadengeun Masya Allah ieu mah aya adi kadenge be cadak kakak bu mere deui ka anu aju kakana ge ngadege mere deui cenah ka si anu beuh aing mah diliwat-liwat asana cenah meureun bunga mun disodakohan heula cecekna maning ka dulur heula ieu mah kadenge be bejana si anu dibere aing teu lah aing mah deuk ka Sukabumi bae neangan telu. Tuh kan bener bae aya cenah jan nitahna ge ka Habib neangan teluhna ge. Ya Allah ya Rabbi eta bibit teluh eta sebenarnya mah tuh coba lamun ka dulur-dulur heula kadenge ka batur cak dulurna atuh boro-boro ka batur koru ka urang ge geus pohara jasa meujeun atuh ja urang ge ayeuna boga mah telok diliwat geus kadu sejen beuh kakak urang hebat amat mun kakak teh mah adi urang hebat amat sumarambah nya nama sedekah teh pantes nya nama kawin 2 3 ge tuh kan geunah didukung ku dulur pantes nya nama kawin deui ge geus didoakeun cenah ku adik kami yeuh lantaran bageurna lain ka kami bae kakabehan ge pohara. Tuh coba lamun bagerangan ka batur urang ka dieu henteu eta deui cek cenah kawin deui. Teh ku galedeg doh. Henteu geunah, henteu bener-beneran nya tuh kan. Nah, ayeuna ku baramba make ge didoakeun malah mah dititahan deui ka. Kakak karak 2 kan cek atuh maningan 3 ka sekalian lah ka. Geus didukung. Masya Allah tah urang hayang menang dukungan teh bageuran geura je. Dulur bageuran ge. Kakak mending kawin deui bae sebab naon asal butuh mobil diinjeuman mun geus dileungeun dulur tilok dicokot deui sadianter keuna malah mun nginjeu mobil ditanya jang bensin aya deueuh beuh sorga tah mah ieu mah aya adik ka dieu Assalamualaikum sia make mobilnya tah aing mah daek ngongkosan sakali mantok dah hese sia mal bisa sia mah ngurusanana kurang oli segala naon udah make encan dinasehatan mah terus bae tah eta kos kitu aya ku di jelema ge mantak aju dibere susah ku Allah nah eta kitu aju ngomong di ka batur aing mah daek ngongkosan ja daripada nginjeman mobil ka dulur mah tah eta kan ciri-ciri pelit teh kos kitu mending ngongkosan ja aju meujeuh nama misalnya ka Bandung aju dibere 10.000 ieu mah henteu ka Bandung ngan bere 200.000 ka luhur teu ka hadap henteu dicokot ngan ajupan nya ngadoa Gusti turunkeun galedeg. Nah ieu lah lamun urang hayang dukungan nah bageuran engke ge dukungan ti dulur-dulur ge aya ge timbul ge kalah ulah kawin deui ka emang kunaon eta kakak pamajikan bageur kurang mah karunya tuh bageuran pamajikan berarti pamajikan anu sok pura bere tah ka dulur-dulur engkena dilarang ku dulur ulah kawin deui bageur jasa pamajikan kakak mah kula mah embung ngadege pamajikan kakak ceurik lantaran bageur jasa emang sok naon sih teh ih kula mun teu boga dibere boro-boro aju mere nginjeuman ge tiluk mere dibayar geus ka ulah kawin deui dilarang ku dulurna coba lamun pamajikanna medit ka kawin habak ih eta teh kos kitu gas candu habak tuh sia mah ditahan nyandung emang sia teh nyawa aing enggeus oh enggeus kacolongan oreng budak sia mah ngomong nyararandung mah lulu emang anu teu nyandung sok ngomong-ngomong nyandung anu nyandung mah tilok kos copet tilok ngomong copet tilok
Sebab pelampiasanna kan ngomong. Berarti kan ngomong. Oh, aya pamajikanna asal diganti-ganti ku cenah ngaranna. Pamajikanna Sarwiti, engke Jenab, kejadian itu diganti deui ku cenah, engke Hindun. Enab sayang ka dieu, Hindun. Tetanggana kan kaget. Loba amat teh pamajikanna. Enab, Hindun, Sarwiti, berarti 3. Tanya, "Yang pamajikan sabaraha?" Loba omong. Lain kadang da Enab, Hindun betul. Lah, ngaran-ngaran ku aing dilobakeun. Kawin henteu. Itu bisa kawin lobakeun bae ngaran pamajikan. Anggap Enab, anggap Hindun gitu. Jelema eta-eta keneh. Sarua jeung bohong. Geus loba omong. Faiza kana zaujul maratil ghaniyah faqiron, maka tatkala ana pasalaki wong wadon kang sugih iku fakir. Di mana salakina nu kawin deui teh fakir, jaza yautuha. Maka wana ngapangawehakeun mar'ah zakat maliha ing zakat hartane mar'ah lahu kadue zauj. Lamun hiji awewe sugih kemudian boga salaki ku hari susah nu kadua. Jo pamajikan deka zakat menang ngaluarkeun zakat ka pamajikan tapi lain mazhab urang sing hade wabihi lan kalawan jawazu i'ta zakat qala jumhur ucap sapa jumhur wa qala fa bidzalik Abu Hanifah lan yulayan dalam mangkono jawazul i'ta sapa Abu Hanifah wala yadurru ruju'u dzalikal mal 'alaiha wala yadurru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Gamba qala Allah Ta'ala kaya oleh ngadawu safa Allah Ta'ala ngadawu ing lafaz ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkur gutawi ingsun iku tetep ing dalam sanding sangkaan hamba ingsun kalawan ingsun lan utawi ingsun iku tetep sumertane abdi waktunen eling ya abdi di ingsun wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi lan tatkala eling ya abdi ni ingsun ing dalem atine abdi maka eling ingsun hu ing abdi ing dalem zat ingsun wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in ahsana minhu lan tatkala eling ya abdi ni ingsun ing dalem golongan kang akeh maka eling ingsun hu ing abdi ing dalem golongan kang akeh kang leuwih becik minhu tinimang saking malain utila fal muradu minhum maka utai kanan karapakan minhum saking kabeh ban fi wujudil insan iku wong kang tetep ing dalem wujude insan wa huwa lan utaya man fi wujudil insan ta ilmu tafakkuri iku ilmu tafakkur kama qala alaihi salatu wassalam kaya oleh ngadawu kangjeng nabi iku tetep ing atase kangjeng nabi uta rahmat lan salam tafakkur sa'atin khair. Nyaritakeun tentang sir al-insanu sirri wa ana sirru hanya Allah nu uningan sebab merupakan rahasia lamun manusia geus dijadikeun kakasih Allah hanya Allah nu uningan secara zahir malempang bareng dahar bareng nginum bareng sare bareng ternyata jero kolbu dan berbeda. Horenganannya nama jadi sirullah rahasia Allah. Manusia rahasiaku dan aku rahasianya. Sebab naon? Sebab per detik per menit na ta'alluq ka Allah. Masih Allah geus eueuh di jero kolbuna. Bisa gitu sangat bisa lamun jelema dibisakeun ku Allah
Ya Allah taba wallahul mu'ti wa ana qasim cek Kangjeng Nabi. Allah anu merek kuli masa sekarang ngabuga ngabagi doa. Kuri ngabagi tentang harta, kuri ngabagi tentang ilmu, kuri ngabagi tentang rahasia-rahasia nu mere nama Allah. Hanya Allah nu mere. Nu mantak para aulia Allah terus dizarahan sebab jadi rahasia Allah. Henteu maot wali Allah mah. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'ur. Yurzaqun. Biasa. Biasa arwah-arwah roh para wali Allah ngahiji. Jelema diangkat jadi waliullah rohna geus bisa nyambung sebab nyana geus teu ngaku ka awakna. Nah, jadi satungtung loba nu diaku ku urang encan jadi rahasia Allah. Sebab batinna masih kene kacampuran ku aku-akuan. Inna ilmal batin sanyana ilmu batin tesirun min sirri rahasiatina rahasia kaula. Ajaluhu fi qalbi ibadi nu ku kaula dijatangkeun dijadikeun di kajero hate hamba kaula. Wala yaqifu alai ahadun gairi nu nyaho. Karena rahasia tersebut salian ti kaula. Nah, hadis qudsi cek Kangjeng Nabi. Ana inda dhanni 'abdi bicak Allah. Kaula kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kaula. Ieu mahal. Jadi jelema teh kayakinanna teh kumaha sangkaan-sangkaanana, kumaha pengakuan-pengakuanana, jeung kumaha anggapanana. Lamun aya keneh anggapan salian Allah di jero hatena, kahalangan berarti rahasia. Ulah aya nu dianggap. Lamun urang nganggap bagus kana cincin diasupkeun ka jero hate, Allah katutupan ku bagusna anggapan urang terhadap cincin. Dipake keur ngaji ge 5 cincin. Naon anu kurang dianggap bagus? Ayo. Lamun urang nganggap bagus kana jas, sanajan panas poe ge dipake bae, Allah kahalangan ku bagusna jas. Aduh, embungeun disangka kahalangan teh embung. Ngaku kurang sehat, teknyaan gitulah sehat. Tuh embung nyari teh embung. Atuh jaka nyahoan ieu tenang we sih. Naon anu dianggap ku urang teh mulya asup ka jero hate, Allah kahalangan ku anggapan mulya salian Allah. Itu bae geus. Sok geura eta mah tinggal diintrospeksi ku urang. Urang nganggap jabatan teh leuwih mulya tibatan Allah, Allah kahalangan ku jabatan. Urang nganggap mobil teh mulya sehingga aya di jero hate, Allah kahalangan ku anggapan mulyana mobil. Urang nganggap bahwa baju teh ieu teh bagus sehingga dimumule ku urang teu meunang ka kotoran setika-tika can ku batur, Allah kahalangan ku nganggap mulyana urang terhadap baju. Barang-barang nu hina ku urang dimumule ai Allah nu geus jelas. Khaliqus samawati wal ard, ja'ala zulumati wan nur, yuhyi wa yumit, dianggap tolol teu urang. Allah nu ngawujudkeun urang kemudian urang nganggap ka makhluk-makhluk Allah leuwih mulia tibatan Allah, goblok. Allah nu khaliqus samawati wal ard, nu ngadamel langit bumi katut eusina, tapi eueuh di jero hate urang malah nu dianggap bagus ku urang teh jabatan, tolol bin goblok bin boloon. Sok anggapan naon. Ayo geura-geura anggapan. Urang nganggap bahwa limbah eta mulia lantaran bisa ngahirupkeun urang, padahal nu ngahirupkeun mah Allah Subhanahu wa taala. Eta Allah katutupan ku limbah. Lamun urang ngamumule awewe kemudian ku urang teh dipinang, dimumule digelis-gelis dibagus-bagus, Allah katutupan ku geulisna. Anggapan urang terhadap Allah teh pangkat urang di dieu.
lamun aya salian Allah dianggap bagus, Allah katutupan ku anggapan bagusna salian Allah. Nu mantak nu capek teh tah eta tah urang tah ngaleungitkeun eta nu hese. Mulai ku urang mujahadah perang jeung nafsu. Cak nafsu baju teh bagus, sia teh ngahalangan ka Allah beuleum ku aing sia baju. Beuleum baju. Teh hayang aing daripada kahalangan Allah ku baju sia goblok tolol sia digoblok-goblok wae. Cak pamajikan atuh bikeun bae Kang hook ulah. Tolol pelit pokos kitu. Dibikeun ulah. Tuh. Hayu. Lamun Sayyidina Ali katinggalan sarakaat harita kemudian gara-gara kitu neuleuh pagerna doang eureun salat bikeun ku apeh goblok sia pagerna halangan kana berjamaah tinggalin aing sarakaat gara-gara sia pager tinggalin sarakaat doang. Ieu mah boro-boro sarakaat hampir salat ke newer gasana sarakaat di waktu 3 rakaat di luar. Ngurusan karung pan. Aduh jam 3 10 menit karek lohor. Allahu Akbar pas nang sarakaat azan di mushola. Allahu Akbar Allah 3 rakaat di luar waktu. Masih seserian kene bae tolol. Sanajan cak pikih mah jadi bae. Eta pake naon eta nu tadi teh? Tuh datang ka sarakaat newer jasa newer. Nah, wa ana inda dhanni 'abdi bi. Kuring mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula. Diserahkeun ka urang kabehan. Endek nganggap kumaha ka Gusti Allah di dinya lah pangkat urang. Namun masih kene kahalangan ku makhluk-makhluk, kahalangan ku dunia-dunia. Allah teh kahalangan kudu dipake ka resep urang. Urang ngaku dunia mulia, Allah kahalangan ku dunia. Urang ngaku jabatan teh mulia, Allah kahalangan ku jabatan. Urang ngaku bahwa makhluk teh aya anu bisa ngahirupeun urang mulianya na agungnya na, Allah kahalangan ku anggapan urang eta. Mujahadah urang. Merenung urang naon anu ngahalangan kae. Picedan. Plak mimiti dunia. Seseleh urang. Hayang ulah resep kana dunia penta ka Gusti. Ya Allah ya Rabb, bere abdi ulah resep kana dunia. Gusti mah tukang mere. Iraha abdi dek dibere ulah resep kana dunia. Abdi ngaharepkeun hate abdi teh supaya ulah resep kana dunia. Gusti maha kawasa, Gusti maha sagala-galana. Kedalkeun di hareupeun Allah bahwa urang teh teresep kana dunia. Sok lamun encan bisa ngedalkeun kos itu moal dibere-bere. Aduh cenah sieun miskin eta. Permasalahanna loba kasih. Aing dagang ongkoh aju teresep kana dunia. Isu kumaha rumusna. Isu kumaha rumus eta mantak. Geus mah total. Moal bisa sia norekat masih kene dagang. Moal bisa sia norekat masih kene dagang karung. Moal bisa sia norekat masih kene ngajabat. Moal bisa sia norekat masih kene kawin deui. Moal bisa sia norekat masih kene ganti deui baju bo keren jasa artis lain pejabat lain goblok. Tinggal be emang teu meunang. Nah, beda nu geus usul jeung nu karak suluk. Usul mah geus teu kaganggu ku Gusti Allah, teu kaganggu ku dunia. Allah geus mere. Dedeleuanana kana sawah teh geus eueuh nganggapan, dedeleuan kana jaga jabatan geus eueuh anggapan, dedeleuan kana pakaian geus eueuh anggapan, dedeleuan kana kendaraan geus eueuh anggapan. Nyana sanajan diriung-riung ku manusia, diriung ku dunia, diriung-riung ku makhluk di jero hate lantaran nyana geus ta'alluqna ka Gusti Allah. Atuh nu kos kitu mah no problem. Mafi muskilah. Mafi muskilah. Nah nu bahaya ge nya boga henteu hayalan gede dagang rugi bae sakalina ngayangkeun barang ditipu ya kan rusak ya.
atuh nasib lama kabeh ge nasib ngan eta embalayat menggantungkan harapan terhadap dagangan Allah na jadi eueuh gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah ka dagangan gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah kana pertanian gantungkeun harapan ka Gusti Allah ulah jabatan gantungkeun ka Gusti Allah harapan-harapan ulah kana kekuatan materi dan lain sebagainya. Waduh cenah hese teh mah kiai mun babari ge kebo jadi wali mantak hese teh jadi wali eta kos kitu. Des 1000 hiji geus bahasa 1001 eta mah pribahasa ku hese-hese boro-boro sapangkat pedagang pejabat petani kiai nah ge hese lain hese hues enak sekali atuh hese boro-boro jadi wali ulah ngadahar duit ti pamarentah bagi seseleh malah dek ngadukeun permasalahan nanyakeun dalilna boro-boro ndek jadi wali apik ti dieu ti itu titah ulah ngridit bagi hese malah nyana nanyakeun di mana dalilna ngadu dalil tungtung lama oh berarti di makom syariat ge encan anggeun geus ulah nyari ke tarekat bersyariat terus ayo sia ditakang ngusur ka kuburan terus datang urang lamun teu ngalepaskeun diri moal bisa lepas naon keluar karesep urang timbullah anggapan sia kunaon emang nu teu dagang Allah sugih beres geus ye mong parangsana ye tah geus gantung teh ka Gusti Allah waduh cenah mah hese makana jadi wali teh hese teh eta ulah aya pergantungan selain daripada Allah titik geus anggapanana kabeh Allah maha kaya Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah maha segala-gala nu ngahirupkeun jeung nu ngamaotkeun ge Allah geus aing menyerahkeun sadaya-daya hirup jeung paehna ku Gusti Allah dahar jeung teu daharna ku Gusti Allah beres ngomong nama ana inda dhanni 'abdi bi aing mah kumaha sangkaan hamba aing ka aing tidinyalah pangkat urang keyakinan urang sangkaan urang ka Gusti Allah sakadar ngomong kos kitu gampang praktek wari praktek guys tadi makhluk keluar-luarkeun guys ayeuna dunia keluar-luarkeun aya nu bisa keneh tah kos kitu mah ngaluarkeun dunia di jero hate loba keneh tah nu bisa tayang mimitina mah lalagaan ka dituna jadi bebeneran ongkos bobogohan ka ditu boga beneran ongkos main bola mimiti nonton kedua tren katilu jadi pemain beneran kitu kabeh ge mimiti ku ari angan heula aing minta ka Allah Gusti bere abdi ulah resep kana dunia aing dibere moalnya susah moalnya angan kan ya tas belangkeun bae Gusti bere abdi ulah resep kana dunia bere abdi ulah resep kana dunia mulai tek bae dibere teu hayang dagang tek dibere teu hayang tani dek dibere teu hayang segala anu urusanana urusan perduniaan dibere teu hayang heula tah cenah kula ge geus hayang bener ja bener ngawarung ge tutup emang atuh rugi bae di awal tama lain teu hayang frustasi nah dibere teu hayang mimiti kos kitu lah dagang dibere teu hayang tani dibere teu hayang segala dibere teu hayang kuari mulai geus silaturahmina geus teu hayang eusi dunia mun diondang geus teu hayang amplopna lurus lem bersih hiji Allah boga keyakinan Allah beda geus ngalengkah lagi Allah hiji loba nu bisa teh kos kitu guari manusia makhluk picenan sebab dunia mah makin diabaikan makin datang makhluk makin diabaikan makin datang dicoba ku Gusti Allah sia bener ieu teh embung kana dunia sia bener sia teh embung kana dunia mimiti dagang embung tani embung segala rupa embung dat dicoba ku Allah melalui pamere-pamerena goyang henteu edeg henteu sia ayo sia ayo
bener henteu guys, setahun 2 tahun bisa ternyata kaganggu ku dunia pakai lalagaan kos kaleci be kotrek kaditu kadieu bangun pondok bangun majelis pakai miskin pakai lalagaan ngaranna gas wari makhluk itu kayak ini didatangkeun ti mimiti jelema leutik datang ka jelema gede ti mimiti rakyat datang ka pejabat ti mimiti nu susah datang ka nu sugih unikna ti mimiti nu sehat datang ka nu edan didatangkeun ku Gusti Allah nu edan ge datang bae edan datang nu stres datang maksudna nyoba Allah kumaha sia hayu sia menghadapi jelema-jelema nu ku aing emang nang sia nang aing dia datang-datangkeun ku Allah tapi tetep bayar tegar Allah loba bisa tah makos kitu mah nu hese nu mana ye kiai mengakui diri urang ceuli ulah dikakunu urang mata ulah diakunu urang irung ulah diakunu urang sungut ulah diakunu urang leungeun ulah diakunu urang suku ulah diakunu urang beteng ulah diakunu urang kubul dubur ulah diakunu urang nu Gusti sadaya-daya nyangakeun ka Gusti bener sih ya mulai dibere torek torek lamun nyana ngomong aju aduh ya panceli torek pancena lain usia pan atuh aduh-aduhan batal dibere kuari bobogaana teu hudang wow obat segala aya jakban segala naon ulah gitu nyawan tinyana eta naon mah aja jakban Jakarta Bandung tarolo laki-laki sih kos gitu ayo mah garila ngadengeun age nah pangaruh ka Jakarta bae beunana eta jadi ka Jakarta ge jangan mah lain naon meulieun nu kitu bae eta kan berarti teu nyadar bahwa dirina bahwa eta nu Allah padahal mah kan cobaan ti Allah ge sadaya-daya nu Allah tadi urusan tuh seri bae jangan sok ngurusan meureun atuh kege hudang sorangan nu kos kitu mah istirahatkeun seminggu 2 minggu tah aya bae nu nyingkap hudang engke ge nyana beda kan aya kanu di imah teh hudang kanu nyingkap hudang berarti penyakit dinu imah ya aduh nah pengakuan eta nu hese ge serahkeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa ninggalkeun dunia bisa ninggalkeun omong kosong ieu mah cerita dia omong kosong ieu mah saha nu bisa atuh coba yeuh omong kosong mah teh ngaji ieu mah lain ngaji pangkat model urang ieu mah jadi mah asal nyaho bae heulanannya orang kos kitu teh jadi wali teh orang kos kitu mulai ulah diakui awak urang nu Gusti nyangakeun sadaya-daya pan cenah kiai emang tadi urus deuleu Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam sugih aya di nyana pabajikan loba aya di nyana anak garagah aya di nyana cabut ku Gusti Allah mimiti hartana kabeulem kabeh Kangjeng Nabi Ayub ke salat Allahu Akbar tawel ku pamajikanana Gusti Rasul harta beak kabeuleuman atuh emang nu Allah ieu seuri Kangjeng Nabi Ayub didatangkeun ku Allah dibeulem ku Allah salat deh Allahu Akbar anak jeung pamajikan gideuk masyaallah Allahu Akbar anak paraeh kabeh toel si Rasul anak marawat kan aya nu boga diayakeun ku Allah dilegitkeun ku Gusti Allah sadaya-daya ka Gusti Allah nya nama salat Allahu Akbar gideug kabeh masyaallah harta beak anak beak Kangjeng Nabi Ayub na ku ari dibere borok dek diobatan ku pamaji sehat nang Allah borok nang Allah serahkeun ka nu bogana gideug pamajikanna ka kulantaran borok na makin loba bau masyarakat embung kabauan dipindahkeun ka sisi gunung ieu gunung tadi amparan di darinya bae pamajikanana tarik mundur kabeh
menta mundur kabeh hayang pepegatan tinggal hiji Siti Rohmah lantaran turunan Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ditawaran tadi ku Kangjeng Nabi Ayub besi maneh hendak mundur dia mau masalah henteu ka ulama mun pae hayang nyaho kuburan anak hirup deg diurusan tah perluna turunan kos gitu tak perlu turunan lamun eker bahagia keur senang mah turunan teu kanyahoan tah ketika miskin nu boga turunan mah hebat kakak nu muriang kula mah sakadar ngurusan doang moal kudu ditinggalkeun ku kaula kak gajen ku kumage kula ngurusan kakak kak kamari sugih diurusan ku kula kuari susah kula ngurusan ye anak saha kula bau budak eta pamaji butuhna turunan tak kos kitu tah lamun jeleba kula di mana lamun lain turunan teh kitu lah kak mumpung ngarora keneh kula ngora kakak ngora aya kitu mah kula enggesan ku ari mun mikah hayang teh mah kurang ngora keneh nah eta tah turunan lemah mah kos kitu aya turunan kuat mah moal kakak kok kula diurusan kamari sesenangan jeung kula sugih jeung kula kuari susah jeung kula kak di kan Kangjeng Nabi Ayub kan besi sebab kajian geus ka Allah bae mulai kuari geus 7 tahun muriang 7 tahun bilatungan cek Siti Rohmah teh pan kakak teh Rasul Nabi atuh mantang naon ayeuna mah ngadoa bae pasti diijab carekan ku Kangjeng Nabi Ayub hai Rohmah aing dibere sehat 70 tahun kuari kakarake gering 7 tahun sabar tikel eta gering jeung sehat namun made pengurusan endet ka ditu geus encan saimbang setengah-setengah na acan dibere sehat 70 tahun kakarak gering 7 tahun doang ih cana naon aing mah kae mun geus saimbang karak aing doa masyaallah cek Siti Rohmah ku pohara-pohara teh ih teu kekuatan Allah salat bae Allah urang mah karak gering muriang puyang setik bae ge aya Mang Haji Pendi ka mana ye bau geus dibengker teh ka di talian sakumaha naon karutanana pendekar bi Mang Haji kuduna dari talian puyang biasa sagana paingan teu berjamaah boro-boro berjamaah yang salat henteu gering sakar madak cek Imam Ghazali hayang nyaho goblogna jelema cek Imam Ghazali mah hayang nyaho goblogna goblog Imam Ghazali mah enggak goblok-goblok ka urang kumaha ente datang ka nu meureun ke di ieu di aya ka goblogan jelema datang ke ka nu gering Assalamualaikum salam oh Mang Haji muriang muhun geus sabaraha poe Mang Haji muriang asana geus aya 10 poe mah mun 10 poe asana sabulan geus aya muriang naon Haji ieu kudu dianggrui geus ka dokter entos diurut entos segala rupa tanya kemari aya Mang Haji sehat sabaraha taun wallahu alam tah cak Imam Ghazali kagoblogan jelema dibere muriang mah eueuh anu teu nyaho ka poe mun 10 poe jangan ngomong mun sabulan tapi eta keur sehat menyana tilok dihitung itu tah kagoblogan jelema teh kos kitu eta jago Imam Ghazali eta hayang nyaho goblok da jelema datang ka nu muriang wajen kuku bage dihitungan bae tah poe kunyana hitungan bae poe bala mah geus dia bae boy aing geus 3 bulan sagaya teu ngeunah dahar ka hitung kunyana ari eta umur sia geus sabaraha taun 75 eta dibere ngeunah dahar bae teu dihitungan tah goblok da jelema dibere muriang saeutik kahitung eta poe atuh teu teu kabehan udah sok aju ngabehan-ngabehankeun sorangan bae lanan ana inda zanni abdi bina nu hebatna ieu nu hebatna wa ana ma'ahu hina yazkuruni kula bareng jeung anjeun dina waktu anjeun eling ka kaula lamun mana eling ka kaula tak kula bareng masyaallah ketika orang ingat ke Allah Allah teh aya di urang ketika orang maca Quran aya maca Quran teh ingat ke Allah aya
yang maca Quran memaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim nu kadeuleum amplop. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Bismillah teh inget ka Allah. Teh inget ka Allah ieu teh inget tah. Nah inget ka Allah baca lain kos gitu tuh bismillah teh. Pasti rada ngalengis-lengis inget ka Allah. Atau zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata bentak, la ilaha illallah, jauh itu bobong. Koneng illallah, illallah. Fudoli pusia. Tah, itu inget ka Allah. Nah, lamun beneran inget ka Allah, didinya Allah bareng. Ieu cak Allah sing hade. Wa ana mau aing bareng jeung eta hamba di mana nyana eling ka aing. Lamun nyana eling ka aing, aing didinya. Nu mata ketika jelema inget ka Allah, aya Allahan kan berarti. Ulah jaritakeun heulanan kumaha aya bae heula didinya. Ngan urang mah can karasa tah ngadatangkeun rasa Allah bareng jeung urang. Ieu lah nu mahal. Ketika orang ngayakinkan wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kaula bareng jeung eta hamba waktuna eling ka kaula urang nyaho tapi nyahona ilmiah cak hadis qudsi aing bareng jeung Allah sebab di mana aing eling ka Allah Allah aya ngan karasa henteu. Nah ieu nu deuk ngadatangkeun rasa tarekat garana salah satu metode adalah thariqah. Aya nu henteu berthariqah ge pamere Allah langsung nyanggakeun sadaya-daya. Nah deuk ngadatangkeun rasa ayana Allah ma'iyah Allah wa ana ma'akum eta tah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah endek ngahadirkeun rasa barengna Allah ieu nu mahal tah nu mata ku wali Allah mah sorangan kholwat di kamar sapeupeting indah jasa sebab laut jeung nu nyieun langit bumi bareng jeung nyana endek kumaha teu indahna nikmat terasaan salat kan 2 rakaat bae bari Allahu akbar ngerenung ngeunaheunana tafakur jeung Gusti Allah tafakur ka Allah masyaallah dapas kaluhur ka handap asa bareng jeung Allah kiceup asa bareng jeung Allah denge sora-sora asa dibarengan ku Gusti Allah mahalna rasa barengna urang salat Allahu akbar Allah maha agung urang ingetkan ka Allah urusan inget kan aya nu disungut aya nu da qalbu aya dina ruh eta kan beda-beda ka ingetna Allahu akbar Allah bareng ketika urang ingetna disungut Allah teh ngan sakadar sungut doa ketika Allah urang inget Allahu akbar qalbu Allah ingetna di qalbu ieu mah keur carita sompralna ketika urang make roh Allahu akbar roh urang Allah dina roh urang nempel-nempelna Allah teh kumaha urangna hina yazkuruni wa ana ma'ahu. Nah, penasaran jelema mah kudu penasaran iraha sih kehadiran Allah sehingga terasa bareng jeung Allah. Batur aya nu penasaran sehingga leuleuweungan jeung teuing teu usaha, jeung teuing pegat jeung dunia, jeung teuing pegat jeung makhluk. Hiji bae hayang boga rasa bareng jeung Allah. Bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. 13 tahun Imam Ghazali leleuweungan kakarak Masya Allah karim kaget Imam Ghazali nu baheula di Hujatul Islam kuari embung julukan eta embung cek Imam Ghazali sebab geus karasa ngeunahna jeung Allah ternyata eueuhna naonan hirup ketika urang inget ka Allah sebab geus eueuh ngaku mata lain urang ceuli lain urang ketika lepas tina pengakuan eta karak muncullah ma'iyah kehadiran Allah rasa bareng. Nah, wa idza zakarani fi nafsi wallahu a'lam bissawab. Ieu mah di tahun ka tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah bulan anu mulia Kangjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain
ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Syaban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Ku unggulna bulan atuh ke catatan maksiat ge unggul. Mudah-mudahan nunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Dipanjangkeun umur mudah-mudahan. Asa-asa amin aja. Maksudna supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana ti tanggal 1 nyambung datang ka Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi hese bandinganana tama. Keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir beda jeung unggulna Allah unggulan terhadap hamba ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Syaban besok itu luar biasa. Mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Syaban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Di bejaan ku bede bejaan anu komomun henteu. Bulan Syaban teh lain letik-letik bulan. Pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Syaban. Bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan hawa zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngebersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan geus pokona. Urang mah kedot jasa ieu teu bulan naon kieu bae. Pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna salasa berarti salasa Rebo Kemis.
Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Ta eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina ulah nawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15 na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Taetang ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Saban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup, hatena bakal caang ya sapan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge reu riweuh, mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajem geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan, ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih, teu perlu kasep, pokona menu penting etana teger. Paeh eta hatu teu berarti. Saeta lamun geus paeh mah bahaya, nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleuh sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeuleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupat anu kitu teh. Paeh teh hatena. Ngajina nuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat kredit Mio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh teh hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Ditahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Beli deui nu gede atuh kuan. Modar ka hate da kos. Paeh ka hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae ieu mah. Kediriung-riung kudu paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bae anu 5 anu genep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari ke diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh mah kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunya teh resepna kanu nyieun dunya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diinget tak eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat, di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan teh geus lokoda salat teh ngahayal. Masya Allah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh nyarana hate. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep, ka maksiat ulah pati resep, komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep, kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin-amin urang-urang. Antakeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek amin teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat ya kami minta. Siapa dijawab pakai dalil kita tetap baik kudu make perep siapa. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade. Sing hade milih guru, sing hade milih babaturan, milih rekan lantaran besi tepa. Tepa teh lain kurap bae. Eta ismu amin rais tetap bahaya. Acak-acakan kiblat jadi ngidul gua lihat. Eta gara-gara tepa anta kos gitu. Masya Allah, Masya Allah. Segade kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, orang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda salat mambo. Tilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae. Biasana ahli-ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban. Jangnyaana doang. Urang mah urang sakali deui ulah make salat-salat kos kitu. Jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun. Ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui. Urang mah sakali deui ulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu. Ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah minum sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama Masya Allah ulah lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh kunaon ieu salat keur peuting
Jadi iya balu karena iya tebari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, iya. Sambarangan we teh Ki Uci. Nini papisak. Aki-aki geus pokona tebari saleumpang wae geus pokona mah. Mendak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Hei bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah we kajen kumaha ge geus. Ambalaya engke. Hulu di mana, awak di mana. Lantaran ada sholat udah batu husu mantap diulah khusus merena tajang kurang mau ulah sekali deh di lembur sanajan eta kiaina gede ustadna hebat udang-udang nage segede bakul nyana ngajakan sholat di Saban ulah mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum teu nyaho bae kiai ulah-ulah bae geus itu kan gitu. Dasarnya jadi bejaan hukum lagi. Itu ngaji henteu naon henteu. Ada kitab di lokna unti lok tapi lah sekolah sanawiyah. Semuanya ona naon. Oh begitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu menang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah nih. Ulah hukumna bid'ah. Bagus. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Kata tamuan teh ku tukang ngadu koto main gaple tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang paling banter lurah camat emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT teu bagus besi aya kiai besi aya ustad kata tamuan ku bupati kata tamuan ku menteri kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai rusak pae eta hatena sebab udah dipakah kahayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali emang aya atuh aya wali nikah mitoha berarti kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa saha nu nyaho kiai eta bisa depaan zikirna taqarrubna deusna saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Kurang kata tamuan ku bupati mah hareuda. Kata tamuan ku menteri hareuda. Kata tamuan ku gitu camat hareuda. Ti iso teh eta kadeuleuna doang. Ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko mereh henteu goblok bae camat. Tungtungna mah ti tajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Saban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi masyaallah mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulangan mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut kayak bakal
Terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut. Ingat deh teman, malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kasep, mun anu kasep ingat deh. Mun amal orang jore bangsa ngeredit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak ingat deh bisa anu hideung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Kan, hideung sia. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung, luhur atasannya ah ka bawahan, bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikanna mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana mah. Dan seukur saceuhil meureun boga ni karunya. Ta ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene urang teh oper-operannya ah ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, nu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah mah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Tah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa sholli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti, menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh cilebet anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik. Berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobat can miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban temiceun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban
sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teh di rahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunek. Kebebasan hatena. Oh, mudmina khamr. Teu ditarima ku Gusti Allah, yakni henteu dihampura maleman nisku sabat. Keur majena gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya masih keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ka eta malam nisfu saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu segala lain lalawara. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik. Ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyakian riba, teu ngalaksanakeun ngridit ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget dak anu tadi dicaritakeun tukang sihir, tukang tara Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan, termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit, kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sata jeung kiai. Yang kiai malah nya namun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba al-aqal walidain atawa nu keheul ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana maleman nisfu saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui wanamam tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kaya. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun nu sajeuna sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Ka inden kituna mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang, mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet.
Boro eta tepuguh tekaruh urang meuli kendaraan geng ridit sarua bae. Ulah main-main urang mumpung masih hirup kene. Umur penyaho buah isuk buah pagetok. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang urang ngarumpak aturan Gusti Allah sahanunya ho can anggeus kreditan paeh. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa kredit lain masalah leutik gede tapi kos kitu lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa ku urang kuari geus teu dianggap teh minum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bang atuh sarua lah ngerebek kabehan. Nah ieu urang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal tapi lurus ya Allah terus gitu nya sing hade malah dina kitab Is'adur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sa'ban tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sa'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi Allah di mamaleman nisfu Sa'ban wah triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka alhamdulillahirabbil alamin utaqo atikun utaqo aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka keluar cek Allah ka malaikat keluarkeun merdekakeun geus ulah di neraka bae bi adadi syu'uri bani kalbin pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malaman nisfu Sa'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malaman nisfu Sa'ban sakitu agungna tetep nya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka tanu ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah maleman nisfu Sa'ban masih anger kene urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun tah. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu Sa'ban kumaha atuh Kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sa'ban ba'da magrib ulah ngomong deui. Terus ba'da magrib maca Yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu nu maca Yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek kita kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula jana iko
hese tang ngejah teh hese nyambung ke anak hese itu bisa kalau maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah aya mun teu bisa maca Yasin maca kulhu 210 etik ka maca Bismillahirrahmanirrahim asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana geus batur baca Yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210 ke ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng kieu je kula mah kulhu ge patek trok bae sia memang ngeuka beuki mah ini patek trok bae cenah kieu maca kulhu ge lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar masa itu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hayang rada panjang eta. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah. Emang sia mah kitu. Kajian kukumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabadek wae kajian kukumaha. Kabadek. Nah, anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Sa'ban berjamaah ngad ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah obat puluhan eta bae nu ringan lah tah talora maghrib mah jeung isya rada bisa subuh bieu berat ya subuh doang ya masyaallah eta geus deui leuwih ringan cenah yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah ku aing eueuh deui geus atuh leuwih kurang ti eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu Sa'ban kajunting ku bak ulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pakata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu Sa'ban pareuman. Trek ulah aya anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim sakedeung 10.000 teh eta do mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung jasa astagfirullahalazim komo lamun ditujukeun mah ku ari 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong datang ka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek istighfaran 1000 ieu malam nisfu Sa'ban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana dah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Sa'ban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot astagfirullahalazim setan istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut manggeus geus loba jasa tah manggeus gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gol buat teh 1000 geus bakalna 9.000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1000 sakedeung teh istighfar teh sakedeung coba ge laksanakeun ge laksanakeun ge tas isa coba aing urang kiai teh aja sakedeung sila teh menang 1000 teh pegel ja masyaallah
Gitulah malam nisfu Saban ramekeun ulah obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh berugi amat masyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau orang istighfar 10.000 atau orang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus tah malam nisfu Saban beusi ngantuk siapkeun ku urang balak bener tah mah tolol atuh ngaran beuh atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ya tuh kuat piceun kos kada itu teh siapkeun tasbih atau Al-Qur'an atau maca sholawat malam nisfu Saban komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu jaloba jasa panyakit ye cing manis geus aya kemudian asam urat geus aya ye puyeng geus aya ye asana ye mah asana moal ka bawah teu kapanggih deui je lah jeung malam nisfu Saban enggeus gunakeun malam nisfu Saban ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh bae nah sekali deui urang ramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maca yasina deuk berjamaah di masjid di mushola di majelis alim mangga adek sorangan bae di imah dek jeung keluarga bae mangga dek di masjid sorangan mushola mangga silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah